Hei, Naon teh euy? hei, hei manusia. Uy, sama nih? Sampurkeun deuleu euy, sampurkeun euy. Ulah kaget deuleu euy. Hei Batur, aya manusia nu tinggalin ieu. Hei, sia teu beungeut sia geuning siga sotong anjing. Nah, Aisyah. Jika sotong direndengkeun jeung tahu bulat, dipalastikan, make bumbu sabrangeun teteh. Sia daek jadi tahu bulat. Nah, Aisyah sia teh heueuh wawanianan. Anjing. Aduh, gusti eta huntu nyempil hiji. Sia teh jiga permen gitu anjing. Nah, Yo huntu rangeteng yo. Anjing. Halo anjing aing hayang iseur euy. Aya bae hiburan teh keur kieu nya. Aduh, si anjing. Eta teh dikontrakeun teu? naon? Eta tarang lega kitu aing nyeun ieu mah aing di dia euy. Anjing eta tarangna lega. Siga halaman kacamatan anjing. Anjing kapling. Eta teu disewakeun eta. Naon Aisyah? Eta liang irung gede-gede teuing anjing ieu teh. Dipake permainan baru udah halus teh. Anjing. Alah. Gusti nu agung gede hati aing. Sugan teh aing bae nu goreng patut teh. Heeh. Aing maneh boga hodam teh anjing. Sia mah teu bogaeun hodam. Teu keren maneh mah. Yo, sia hodam-hodam gitu teh sia teh sok nurutan tina nu viral. Anjing sok. Aing mah sok ngegip kembang kete disebutkeun ngaran aing. Disebutkeun hodam aing. Naon sia hodam sia? Anjing hayangeun nya anjing. Hayangeun nya hodam aing. Teu nyaho sia hodam aing hayang nyaho. Naon? Hayang nyaho aing. Atuh gip heula aing na anjing. Moal maka dibere nyaho lamun teu digip aing. Hayang digip lauk teri anjing aing. Eueuh sia ge lauk paus aya oge. Moal aing lauk teri. Sangayah-ngayahna paus ge ngan hiji gede lauk teri mah lobaan anjing bisa pake dahar. Jog sia boga hodam teu maneh. Uing can ngecek euy. Ka aing ge ka dieu. Aing bisa ngecek hodam. Nah, aing hayang nyaho hodam maneh naon heula. Anjing geun hayangeun nyaho anjing. Hebat hodam aing mah anjing. Naon sia? Hodamna naon? Maung. Kurang gehar saeutik. Naga. Teu anjing naga naon. Singa. Henteu anjing. Capung. Teu anjing siapa? Siapa juga
Keur viral deui wae si teh lagu papatong bahasa Indonesia anjing. Siang maju ke duhur, capung yang kuning landing naregang anjing. Oh aya wae anjing. Naon atuh sia teh hodamna? Hayang nyaho hodam aing. Kala aja gue batuk euy. Alah. Naon hodam maneh? Hayang apal hodam aing. Naon? Hodam aing lampu lighting. Nah, sia bae di harerang kieu sia datang Anjing cek aing oge. Bilih naon? Priogi abdi bade ngiring kanggo lighting gitu. Siap abdi mah hodamna ieu da. Naon lighting abdi mah. Hodam da. Sing sia hayang nyaho. Anu alus mah batur aing. Naon? Teu kau ngajit ngadenge bajidoran. Manehna hayang ngejoget. Dia dicek hodamna nyata kuda renggong. Nah, iya. Gerak ke batur aing datang ke dia. Hei batur. Naon? Buruk ka dieu euy. Iya ya jelema wawanian anjeun euy. Oke. Aduh. Oh iya, hodamna kuda renggong. Naon anjing? Naon sia ka aing jual hodamna kuda renggong? Naon siri anjing sia teh? Lain tadi teh jelema teh nanyakeun hodam aing. Hodam aing teh ban lighting. Tak aing bijakeun manehna kuda renggong maneh teh. Aing mah lain kuda renggong. Hodam aing mah naon atuh? Hodam aing mah sampur tari. Otak aing terkenal bisa nari. Naon sih jelema di dieu? Batur mah geus lalumpatan. Oh iya, maneh nu ngaruksak leuweung teh nya. Leuweung Anjing. Ngopi cek aing oge. Disangka aing bagong si Haji. Aing ya nu ngaruksak pasar teh ya. Aing ya kenalkeun ngaran aing. Saha? Anton Codet aing ya. Ya aing Anton Codet, ieu batur aing. Kenalkeun aing. Aing buluk silet. Pokoknya mah aing nu codetna siletna pokoknya mah tidak bisa terpisahkan. Wah bisa aya nu misahkeun. Nah tuh kamari eueuh sia. Teuing aing hilang tanpa krana kamar mah. Leungit aing tas merantau. Di Jakarta. Jing lain. Pokoknya mah. Naon sia maksudnya di dieu? Batur malalumpatan. Aing salaku warga di dieu. Salaku warga Tumaritis. Kudu bisa ngambilana sok. Maneh ngacak-ngacak pasar Tumaritis. Ieu, hadepi heula ieu. Sang ada maneh? Anton Codet aing anjing kita mah. Anjing anjing. Aduh, syah. Aduh, minim inspirasi. Syah teh. Minim inspirasi syah. Neangan atuh nu sejen aing Anton Codet. Anjing sok sangar syah. ngaran aing. Eki Codet. Anjing. Tetap kurang inspirasi. Coba.
masih make codet. Pokoknya mah naon syok anjing. Eki naon sia? Eki shooting aing mah. Anjing goblok. Anjing. Ngaranna Eki shooting. Anjing sia teh. Pabelit jeung kabel anjing. Anu halus mah anu cocok jeung sia ngaran mah Aji Waduk. Nah, sia. Aduh. Anjing Waduk. Anjing. Aduh. Nah, sia tuh anjing. Udang. Aduh anjing teu kuat goblok euy. Alah. Lamun aduh anjing sorry anjing. Alah. Pokoknya mah siang karena diganti ku aing. Dia kan sia kakak sia. Diganti ku aing urus ka dieu. Diganti ku aing KTP ka dieu, fotokopi heula. Akte sia kalian. Kurang diuruskeun. Ngaran maneh diganti Aji Waduk. Nah, Aisyah atuh. Anu halus mah ngaran anu halus mah Mamah Dinar. Anjing sia mah. Eta mah nu komen atuh. Subscriber eta mah. Oh, tuh aya Mamah Dinar tuh. Biasa mah. Atuh anu halus deui mah ngaran mah Bapak Sunardi halus mah. Anu halus mah. Nah, sia Aji Waduk. Nah, Aisyah kabina-bina teuing ka aing teh heueuh. Pokona mah masih maneh geus ngeruksak di pasar. Paduli anjing. Paduli. Aing Anton codet. Moal. Eleh ku beungeut sia nu jiga Waduk. Aing tetep nedreg. Alamun jelema teu mere upeti ka aing, diruksak pasar ku aing. Wah. Ieu malawankeun eunan ngan berat ieu duaeun euy. Heueuh. Halah. Nonyong, iya kebenaran si monyong tadi euy. Naon satria aya naon? Halah. Halah aing pabelit euy. Heuh. Halah. Ha. Oh, nayagana jauhnya, heueuh. Si anjing datang doi nu kawas gitu. Anjing datang doi kawas gitu. Naon lain aing tadi dihina we ieu. Nepikeun aing diganti jadi Aji Waduk. Nah, cenah teh. Anjing, halo beungeut sia eta kitu anjing. Eta teh naon irung tepi paha anjing. Mengalir sampai jauhnya eta teh ya. Teu kebenaran pipa de aing ruksak ganti we ku eta nya. Anjing. Aduh, sigana maneh hodamna pipa rucika. Biasana maneh mah non hodamna koko mebel kan koko biasanya mah. Naon teh? Heeh. Itu jelengana. Naon? Leungeunna curug bae anjing. Leungeunna curug bae. Ya leungeun kawas kieu anjing. Tah. Ya leungeun bos. Naon sia teh keur kampanye anjing. Aduh anjing Gusti Agung. Aduh. Nah sia teh ieu teh jam sabaraha ieu teh? Ieu teh masih jam 8. Elek naon sia di kopi angkel hordag ya anjing.
Halo anjing ngeunah anjing ngeunah suri anjing. Aduh. Halah. Kaciri yo nu ieu mah tara salat da di kopea ieu anjing. Aduh, anjing aduh beuteung aing euy. Aduh. Iya tadi diiket wae ayeuna beunteun anjing. Nah iya tadi teh kieu we nyong ka aing teh. Oh ka aing keheul atuh ya. Heeh. Aduh anjing. Eta rambut manjangkeun sia. Rambut teh ieu tira manjangkeun rambut. Di tahun kemari Hah, anjing panjang, batu panjangnya. panjang. Atuh cuma gondrongnya anjing aya teh nyopet mah anjing. Anjing. Nyawa aing isi teh copet anjing copet. Pedah be tobat. Pedah be tobat tuluy di kopea anjing. Oh, isi teh beungeut copet kitu mah nyawa aing teh. Batur mah make beusi diasupkeun tuh ke parati nyolokna si mah ku irung nyawa ge. Aduh. Alah. Wah, anjing. Woi, bro. Naon ieu cenah? Ulah batur aing ka sia. Aduh. Wih, aduh aing anjing siri anjing tah geus euy. Heueuh. Aduh. Oh, aing jaho anjing. Kunaon nu hareup liang irungna gede dicolok kudu tukang. Aduh. Anjing. Pokoknya si kompak ya. Kompak Italian ku aing. Siap berdua we ibagaikan sikikan jete. Anjing. Pokoknya mah. Aduh kayaknya jadi beudeng aja sih euy. Aduh. Alah euy. Aduh. Alah ieu nak kudu kumaha da wala. Serang lagi mah. Belah mana? Belah dieu reng. Aish. Anjing. Datang deui anjing. Datang deui anjing. Aduh. Anjing eta irung sagede bola biliar. Aduh anjing. Naon merong siapa anjing jadi. Sia lain pikasieun lain anjing lain. Lain pikasieun dia mau latot kitu anjing. Kalah kasih galauhan siapa anjing. Nyaho aing sia mah hodam mana mah tutup toples nyaho anjing. Banget kawas gitu aja Gusti tiluan. Sigana mah nama bersaudaranya. Banget ke orang padut anjing. Naon dia teh? Jelema ku naon? Ieu nu ngaruksak teh rek. Maneh ngaruksak. Anjing sia banget na jiga anjing. Aduh anjing eta liang irung leuwih gede di dokang anjing. Alih tajeng liang lighting euy. Aduh anjing. Alah. Anjing naon euy? Kenapa hulu aing kunang-kunang euy? Kunang-kunang kahibaran. Aduh anjing wah kunang-kunang hulu aing euy. Modar anjing sia teh. Heeh. Pongan harian aing. Geus bacakeun ka aing disisit ku aing teh mah. Heeh. Anjing. Aduh. Sugan teh ngambek rekian moal anjing moal. Moal si beungeut kawas kuda moal anjing. Alah. Aduh. Anjing aing sirik ka di aduh. Sia tuh ngomong anjing sih teh. Aing wae heueuh. Apa nih beakeun ku sia ngobrol gitu. Naon mah ieu? Kumaha anjing? Asup ke manajemen aing. Lain goblok sih ieu kumaha tanggung jawab na pasar. Oh, ngomongkeun pasar keneh sih. Juga terek ngomongkeun bisnis jeung aing. Heuh. Nah, Aisyah heueuh. Ieu kumaha tanggung jawabna sia teh? Pokoknya mayar upeti ku aing beresan. Wah euy.
Apaan tadi guys? Asup dana. Aduh anjing. Eta mah cukup jeung ngopi. Acan jeung meuli dengan anak dahareunana. Can menang teh mah. Padu jeung kopi. Teh sia teh. Si Apis dah. Acan ti Bapak Sunardi. Acan ti Padit. Acan ti Mamah Dinar. Acan Enggak saya tuh. Oh, hayang we di sawer sia mah. Gawe we heula. ulah. Sok kumaha tanggung jawabna? Pokoknya mah aing mah tanggung jawab aing mah. Sok lamun di dinya rek ngabela sok yo. Amuk nu di dieu. Wah, kurang ajar. Sok sia hutang pati utang wirang. Tampolong kaleng belut di talian sia sok. Tong ngomongan neng gelut sakalian jeung aing sia.